Nyek, Naon, Mak? mah gaya nyarek berangkat ya, maknya. Ka mana Arek teh, PT, Mak? mak rek ngalanjutkeun kamari. Aya panggilan, mak. Ayeuna teh nya sugane ayeuna mak lulusnya. Sugan. Jadi Mak teh ka Saudi Oh, teh. daripada maneh ini ke Saudi, datara bener maneh mah. Tara aya bawaeun balik, sok erep maneh mah. Coba inung uruskeun di imahnya. Hegae nya geulisnya. Heuh, hegae bager. Udah pake laweh aing nya. Atuh Mak marek ini teh nya Mak teh nya. Heeh. Kemana si Inyong? Dipipir meureuna, rek naonnya? Arek bebeja da kumaha-kumaha ge da minantu emak beunang naon ge kudu bebeja. Kudu aya hargaan. Kolot makan jadi minantu. Gae mak, bejakeun ka si Inyong ayeuna teu nepunganna nya. Amor aya dipipir ka sampeur ku emak ge. Di mana di dieu? Itu heueuh. Hegae nyanyinya. Heueuh atuh gae Tong Mak. dipikara we nya tong dilewahan inungnya. Atuh da Karena aing geus luas aya namanya daripada anak aing ayeuna ke Arab. Naon katu karipu mana mah eueuh bawaon balik beak salaki sia. Nya da aing teh boga salaki, yang sia paling oge yang anak aing mah hegae nya. Hegae nyanyinya. Ya Allah, Mak. Geus kolot kitu arek ka Saudi nya kumaha engke di ditu, Mak? Nyong, Ya Allah, hegae nya marek berangkat ya. ka mana? Arek ka dituta ke PT eta ke PT marek di medical deui sugan lulus ayeuna mudah-mudahan mesti lulusnya. Jadi ayeuna mak teh nya mah HP si Nyai nya maknya arek ke PT Agen maknya. saha ka ditu nama? Wada aya sponsor nungguan nya. Hegae, tungguan si Nyai nya ulah ka mana-mana manehnya. Heeh. Mate wani we nya berangkatnya. Wani itu mah kita wani kunaon hayang duit pan aing hayang jang anak aing dibakeuleun jaga. Da mahena mah lamun ka Saudi bae ceug beak sia minta. Heuh hade oge lah ari kitu mah teh. Heeh. Hegae nya. Heuh gae teh mah. Mau dianterkeun ya? Wah, selamat ya aing nya. Alah. Itu hade we arek ini. Ka PT. Da hade oge. Aing merenang bebas di jeung si Nyai duaan di mah. Mah ganggu. Nu ganeng. Alhamdulillah ya Allah hayang teh sing lulus aing medikalna euy. Ame aing bebas di imah, moal anu ganengan deui, moal anu cerewe deui. Aduh ya Allah, cing lulus ya medikalna mitoha. Jadi Si emak teh geus sapoe eueuhnana teh lulus teh nya medikalna can aya kabar coba deui. Inget kasih emak teh geus sapoe eueuh kabarna sponsor can ngabarang dilulus henteu na cenah. Nyai, Naon Mak geuning aya deui balik balik. deui emak, Nya terus deui. Kunaon? Eta ampit cenah hapur besi. Heueuh da mah atuh da geus kolot coba deui Ampun emak ka teh. mah di ditu beranghakan nih geuningnya di PT teh. Heueuh emang da mah. Geus atunya aya nama ampit we nya. Ampit aya nama Nyai mah teh. Kunaon cenah panyakitna teh Mak? Hapur besi cenah. Heuh Eueuh geus tamaaneun cenah. heueuh da eueuh Amun ubarna. hapur biasa mah aya tamaaneun cenah. Tiap-tiap konengeun ieu mah hapur besi mah hese kudu diragaji tongong emak. Atuh meureun beak mah Beak. gaji mah. Daripada aing diragaji tongong mendingan tong jadi aing ke Arab lah. Balik Adi deui lain. Aing mah balik deui mah. Heeh. Aing mah. Tadi nah hayang anak kan anakna panan aing ke Saudi teh erep di teh ge. Tah aing teh boga penyakit teh sakitu nyai Nya tah hapur besi cenah nya. Heueuh da mah bisa diubaran mak cenah kitu nya. Balik deui. Apaan iya boga penyakit aing hapur besi cenah. Da utama aneunana heueuh. Hayang duit teh hese nyong aing teh ya Allah hayang ngigumakeun anak teh. Wah ini doakeun Mas nya eueuh ti dieu mah teh. salah ngadoakeun Astagfirullahaladzim. anak. Salah ngadoakeun aing patasan atuh. Hapur teh lain leugit mungkin ngalgaan aing mah. Hapur Atuh. besi cenah mah geuning. Ubaraneun ya. Oh, Allah. eta mah. Aya ubaraneun kudu di ieu cenah diragaji tongong aing. Beak meureun. Beak meureunan, kulitna meureunan. Disopak sugan. Heueuh nya Mas geus lah. bonyi ka imah. Geus lah ieu mah hayu urang ka imah we ah. Oh, Nah. nah terjadinya Heeh geus terjadi euna mah. Urang jadi di imah di boga euna duit mah. lah paduli teuing. Heeh keun bae lah. Palang nyatu teh nyatu aing mah. Heeh geus nam ka imah di we. Sejol dipi penyakitieun teh ternyata lulus aing teh medikalna aya pake lapur nya aya hapur besian. Deka. Ganeng dewa ieu mah di imah bakal teh euy. Aduh.